Ngan ieu teh sok culang cileung ari sorangan kieu teh. Ieu mah Manawi aya nu ningali si Ambu, talatah ka si Ambu. Padahal video teh entong ditangtungkeun golerkeun ame di kana YouTube keuna pas. Kieu teh landscape gitu, YouTube mah hayangeunana dipotretkeun teh sok jadi leutik yeuna. Aduh. Heeh. Ka si Ambu ka dieu kitu si Ambu di mana ayana? Ambu. Iya lain. Lain eta mah lain ati. Lain kepala. Punten sugan teh. Iya anu bade mapakeun teh. Manawi teh Ambu lepatnya. Aduh. Bade giring atuh mapakeun. Moal. Moalnya. Uyosnya. Mana atuh pamajikan uing ningali teh. Di teangan teh ampun. Gusti cing sugan barudak aya nu ningali. Barudak, si Ambu di mana si Ambu? Kita tuh. Hah? Ningali teu? Teu ningali? Si Ambu mah gegerong teh. Gegero heula buatengnya. Ambu teh keur Ampun teh. Sieun teh ku lengser. Hah? Nah jika mundur jika nu sieun. Ya atuh gimana lengser Pak? Keke. Mangga agung. Hah? Mana? Hai! Ambu! Iya, kalau misi kacugan Astagfirullahaladzim, lamun teu ketempuan ku tukang foto cilaka maneh leungit. Padahal aing mah rada ato maneh leungit teh euy. Aing bisa neangan deui. Sing bener kalengana. Alah santai anu urang. Naon sia teh piraku? Eta siki kajaga dele. Kadelena kan badag mah. Penting paingan lila atuh da lempang na kitu seteh di gogorowan tadi cik ulah ngalilakeun atuh lempang teh mun kitu kada eta lubruk eta kumaha nyengkug wae lempang teh Suka dewa batur. tingali itu pengantin istri Siga bager parawan. hah Gitu. naon siga mana keur parawan sarua diukna gitu jauhan atuh mana emang geus pararewat kieu siga baheula bener naon Cagar dari sia. naon itu salah kiswa sia teu nyontohan ka barudak Bebek. tah kitu yayang anjir aduh hasilnya euy aduh ampun teh Gusti naon itu Pangset tadi. naon pangset Eta sia pake naon pake uyah banget tadi ciumna beli pangset. oke ada jento sia yakeun yang pajar ginaan ku batur Aya naon dia teh ki? iya teh pan urang teh kapato minangka nama ku Bapak Hajat kedah mapageun tingali numpang kasepna belah ditu si Ujang panganten pameget tuh bisa rek disampeurkeun heula bisi hayang pagi heula enggai naon naon sia teh meunikeun Itu alah. naon heula ke heula itu di jeung motor terus mun kasep mun kasep kumaha neng kumaha ieu macam-macam ge si Ambu Naon? Da canepi ayeuna mah meunang. mana dan saya janur sia teh mana janurna Allah. neng janur Itu mah aku. ade mana masuk tekap ningali nu kasep Pak Tuh itu pemodongan Ambu tuh. hah Pemodongan. nu mana Eta nu gigireun anak. atuh maru aing meureun Manusia ada teh tak kabari ulin di kebun karet. jeung maneh Lain pemodong mah. moal disampeurkeun heula panganten papegeun silaturahmi heula moal Kerek, kaki. erek Oke we atuh. ayeuna ka ditu Iya nak. erek ke Oke we sasalaman mani ditu. bener Lain orang teh pajin teh berenang. naon Amanahan. ku Bapak Hajat Aku bapak jahat. Hajat Mesti ganti. hah Diganti. kalau lagi hajat seteh Bapak Hajat Mana baja teh? hah Kemana? eta piraku Ya. awas eta kadabrak lempang naon gitu jadi ngagedik Wah, itu lewas. makasih dewas ya Alah, gak tenang. ya
masih eta nu mayar urang teh sing sopan. Lain panena jangan mandi singkat. Zaman disingkat. Namun Udin. Din. Namun Bapak Hajat. Jadi jat. Jat. Yang teu kitu teu geunaheun. Teu geunaheun ka Pak Hajat mah. Hei. Nah, ya bangsa. Eta manuk sia teh. Kuat ya teu kau. Ih, nyata Emang aku cewek apaan? Maru aing di panggung. Maru deui wae. Nah, saya teh popotongan teh sabaraha hiji. Ceneneng jebret. Oh, cenah. Oh, di panggung sia. Lain popotongan bersaingan. Marunya mirip apaan manajer neneng. Oh, tadi ka sapi kukulutus banyak geus cenah. Saha kukulutus? Si eta. Si Maru. Coba. Udah sasalaman heula dengan silaturahmi. Atuh. Bu Haji dah bang. Aya naon ieu? Naon? Aya nu kieu. Pamali ibu ya Allah ya Rabbi. Pamali teh lamun kumaha? Mun saeutik. Nah, ieu teh sasalaman ka panganten. Anak tiis kene. Bahajat. Tanpa hajat teh ngerti-ngerti. Acan waktuna sia teh. Engke. Geus di waktuan eren barang we. Kadinya angsukeuna. Kade. Naon mending ngajirin sorangan? Kepencet. Atuh ki ayo. Heeh, urang payungan heula. Ayungan heula anu kumaha? Aduh, aing kudu ngesang ieu. Tentang leweh sia teh. Ngesang lain leweh. Tapi samemeh ini mayungan manehnya. Payungan aya eta. Urang ngadua heula. Manepung ka Nu Maha Agung mujabrata kahayang Nu Maha Sukma. Diuk samaneh sing bener. Alah. Ke diukna. Oh, bedia ada motor. Bedia. Naon ieu teh? Aing leuwas. Diuk di dia. Mana ieu sambut teh? Naon ieu teh mika lihat teuing reuasna. Rawas aing. Di dia diuk buru ah. Gila. Sok sing bener diukna. Aya. Naon? Kela aya nu nyengsel. Mainnya bujur nyengsel. Mana? Aya. Aya nu ngaganyal teu? Kela sedang. Geus lempeng bosan. Geus lempeng? Heeh. Urang ngadua heula nya. Basak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bul rahayu bul bahayu ka bumi rek sejamit ka mega pangloba resep da langit papayung diri mega keberkahan anu pinareng rahmat Gusti. Bul kukus ngelun ka manggung munyan putih niti surik lupa sekar pengawasa hiliwin ketebis piring nyambuang kawang awang wangi sari ka pertiwi. Turun cadu kasurupan tu bait karancingan jurik palias kauntukan setan. Dilebit. Sing gesit indit ride wasik acan bulan. Balik ke asal ngancing. Amit. Amit kuring sejak. Naon sih teh? Ada sia teh tarik bain aing Bener kewas ke juring. Penyaman yang lewas. Oh, permisi, aing teh di sana. Amit kuring sejamit ka sadesa biar sumangga urang sakseni sumangga urang kawitan. Urang bapak wae anu pinuh ku kabagjangan. Wal mapag anu sumping. Atra Helm panggilan disebut kayak juga ya. dan gending geura rame keun brami angger apa-apa. Kita lompang na jadi kitu. Hai. Lompang. Wah, sini aing ya. Oh. Wah, Aduh, ada sia bangun ki. Halanan. naon? Aing apa di payungan, guys. Dan ini teh reus. Ka urang dia teh. Orang dia, alhamdulillah bagja. Bisa panggil jeung orang dia nya. Urang patok besi nya. Heeh, teh orang patok besi. Belah mana patokna nya? Aing. Can pernah hafal Eta naon itu? patok. Hah? Eta patok. Patok eta ieu lain patok besi ieu mah. Ah, patok. Eta patok kai. Ieu patok daging. Eta mah nama kaincu urang meureun ki. Si Nyai jeung si Sujang. Hayang kumaha heula Kenapa ieu teh geus ngadahu? Tak kitu. Geus sah meureun. Sah parantos ari ku kumaha menang. Gitu. Aduh, Naon mun ieu ribu? Ribu nganterkeun payung. lain. Naon? Hebat aing. Oh, kenai.
Mesin mah. kurang lancar kene. Oh, hayang pakaulan. Sok pakaulan naon. Tong lila teuing karunya mobil tuh geus narunguan. Kan mana mobil batur. Lain gitu Pak Haja tuh dicari kanana. Syukur ada ke. Nah, mun ya. Aing yang menang duit. Sok atuh. Masuk hayang pakaulan sakedeung mah. Kumaha tuh? Hayang ngahibur panganten bari bapakeun. Bener. Kagok capeknya. Ada turang teh Kagok banyak. kesang. Kagok kesang, kagok koledok. Bisi ngurangannya bayaran di sakedeung Tapi mah. nyawa utamana balik bayaran-bayaran teh pelaku utama aja mau disirin sok. Lain bayaran-bayaran Ya, teuing kan tahu. ada motor. Alah tahu teuing. Nah, teu Ya sok. awas eta, awas. Kok wae. Ya kumaha ieu lawan. Belaku. Itu mungkin diselapkeun gitu. Sok, nginen heula. Keras ya. Naonnya? Pelempung. Suara aing mah can dirobah. Oh gitu, sok robah heula. Cek. Nginyam malah tuh. Aduh, eta bewir tapi kan. Alah, Gusti ah. Aduh, tapi kasih Cek. bebek eta mah. Aduh, jam sarasanya. Engan budak parawan. Ada Isa. Bisa. Dapur di kabatur teh. Isa. Naon eta? Astagfirullah. Sora eta teh. Cing sok kehemkeun. Cek assalamualaikum. Ada. Heeh bener Obah. Atau salah? Cing, kumaha? Terus. Banyak teman Obahna jadi gitu. Kan ti awewe nginyeumna ge. Kira sekedar Tah bener. sok mangga langkung kalau sekedar sok mangga terus kanan kiri oke uang makan pray terus awal berbeda anak bisa Sok. terus mana sok Kau nyirin heula. bisa bahagia lagu Mandarin Lagu Mandarin. di Jepang Sok. siap Iya. Edas. Ayang ngegeuleukan euy. eta aduh Bisaan euy. ayu Dengan aja neneng gimana? neneng jebret oge tuh Eleh. Wow, euy. Naon meureun kitu? Penawan ngomrongan. ulang lempang Lempang kumaha? ulang lempang kata trompet sampai pada selesai tete trompet manja surah hitut si Bayadin Edas. Ada luwai-luwai halus euy. sepiraku kera bapak hajat anu sayang Aduh, bener euy. Ade. Salira Burukan senang semua lila. teka bandang Ka Bapak Hajat eta teh? iya bapak hajat Edas. Menik 13-an. Ampun, keprok. Edan bujur dari kaki itu si Ampun. Mengober, goyang mengober. bapak hajat nanti Jangan jadi ke orang patok puisi serang sebutin anak. So, lagu dan teruskan
marah. Saya badak kene ya. Dikumahakeun. Aya dinyatakan maneh. Aya keun aya demi saweran aya ngamal moal tiduran moal gae. Entos mah aja entos eta. Hah? Atos. Cenah rek kocapan. Teuing pohon. Acan adieu tan kocapan mah geura. Sok geura ulah kalian suka ka dieu. Geura bukakeun. Bukakeun bajuna geura. Masukkeun kana kutang. Susun lagi badak ya Tuh gini. Aduh, naon begitu? Pakai tiga atau? Tahu kak? Atau mau bapak hajat si ngaku-ngaku kegetosan ada. Jadi aksi kuat nenek gue setek Allah sambil aku sering nuhunkeun heula. Naon? Kunaon ieu teh? Ngomong burukeun. Naon? Saeutik ge kana eta rezeki. apa hajat kali ieu sadayana hatur nuhun. Ade. Mumpung mudah-mudahan rezeki anu parantos dicorang dipakeun si kegetosan kuring kita ku ageng langkung barokah amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, insyaallah ya acis tepuk abdi bade disumbangkeun kana peryogi ku sabab abdi peryogi loba keneh mohon ditamihan deui. Hatur nuhun. Aya nu diselapkeun eueuh ka dieu? Aya hiji Mana? kagak kodok. Apa tarik teuing apa ge? Mana Tarik teh? teuing sini. Ye, Mana aki eueuh? dong tarik teuing ya. Aduh gusin mah agung. Naon ieu mah sorban ini. Lain sateuy susut kesang deh. Nah, jadi kempleng susu teh. Aduh lah siapa mendaya tarik teuing. Jadi ieu susu ieu. Lain. Manya ya susu. Iya mah susut kesang jangkung. Oh, susu kesang. Aya teh. Eta susu jadi eueuh geuning. Ah, Susu jadi eueuh. Ya, ieu naon ieu? Buruah. aduh, keholas sih teh. Hah? Naon yang naon ieu teh? Leungit susu lain. Heeh, susu aing ka mana ya? Ieu bieu pindah kana kanyut. Aya sobat. Kapasan. Situ punya kanyut ya. Kapasan. Heeh.